ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Arabnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa abaina ayyahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal iksan innahu kana zaluman jahula. Al-ayah sadaqallahul azim wal ma'na wallahu a'lam bil murad. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la imana liman la amanatalah. Tadi teh surat Al-Ahzab eta teh sasakalana lungsurna ayat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dina nalikana Allah ngawartoskeun ka Kangjeng Nabi perkawis sasakalana amanat anu dilungsurkeun ku Allah ka Nabi Adam alaihi salam. Satu acan amanat ku Allah dipaparingkeun ka Nabi Adam alaihi salam anu kisahna parantos didugikeun ka pungkur sabada beres roes paraga tuntas Allah nyiptakeun Nabi Adam alaihi salam. Lajeng Allah nyeretkeun amanat ka Nabi Adam alaihi salam. Amanat nu mana? Amanat anu aya dina ayat nu tadi diaoskeun. Bener siapa aduh. Ayat nu mana? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Arabnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa adaina ayyahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Kanjeng tong kabawakeun ulang ka kena lagamna panjang kene jahula cukup dua harkatnya mun menang panjang nepi ka 12 harkat sok panjangkeun mun 5 harkat panjang nu 6 harkat panjang teu sarua kabeh papanjangan dina Al-Qur'an teh dibacaan aja. Bener macana menang ganjaran, salah macana menang siksaan. Macana kaidah nanti diat mulajimun malam yujawidil
wajib hukumna maca Quran wajib banget dosa. Mata katung balik-balik di pasantren teh aku bisa-bisa bener baca Quran deh. Kene helanan bener nu saja mah. Malu tah aya cai di batu. Kene bener nu saja mah helanan eta baca Quran asih bener tah. Dina keterangan nu zanam-zanamkeun Allah rek merek kahadean kumaha hasilan hikmah tina Al-Qur'an anu dibaca sementara macana ge nyalaha tajwidna tepang teu dipake makhrajna teu dipake sifatna teu dipake mata aya latihanna teh disebut teh caca rakan cacarakan teh eta lain jang labuan biasa jang ngalatih biwir jang ngalatih peletah jang ngalatih puhuliang irung jang ngalatih gengerong sabab huruf-huruf dina Al-Qur'an teh aya 5 patempatan hiji jauhun mami kadua al-khaisun naon cenah buhuli akhirin katilu halku kaopat lisan kalimat sapapain bibir dua eta sapapain eta teh cacarakan tengah aja ku para ulama diayakeun cacarakan ngarah terbiasa barang teh keur ngaji kitu tiap subuh teh cacarakan teh diamalkeun ha hawani ha anna minal muhaimin muhina muhauna muhuna muha an haniha aha ahi ahu aha ihi ihu hi aha ahu eta teh ngahaja lain seumseurikeun ngarah pikara sepenting ngarah pikara berbahan da para ulama mah bisa oh ya kata tenanawan dilakukan tanya jeung masalah gitu sakadar malati mah aya manfaatna sampai amalkeun nyair lauk mah euy teu kudu ku sair bae aya karung jadi ini tabalong eueuh sair aya karung ku karung teh da moal pernah pasal undang-undang penyalahgunaan nyair ku sarung ku karung tuh di awak polisi di penjara 8 tahun saudara Septian Romdoni Anda divonis hukuman penjara 8 tahun karena telah melanggar aturan nyair lain ku sirik lain ku sair tapi Anda nyair ku karung goni demikian Anda dihukum 8 tahun penjara tidak pakai koma mau aku itu sampai amal mata teangan torikoh jalan-jalan cara-cara orang ibadah teh anu ngareuna mata kaya bahasa torikoh teh tidinya cara orang nganepikeun diri ka Allah dengan berbagai macam usaha jalan mata kaya torekat Naksabandiah teh lamun anjeun ka Pagur Agung kan itu aya torekat Naksabandiah eta mah ngagedekeun kalimah la ilaha illallah eta teh jang naon jalan jangan nepikeun dirina ka Allah kajeng tong dipoyok aya nu bubuan tong dipoyokkeun be bisi teu apal urang jalanna teu apal sejarahna tong dipilueun nyarita cara dina film si Dono geuningan ari si Indro nya ka bos teh bos jangkrik eta bosna kat langsung lumpat datang ka si Indro naon mere duit si kasino datang bos jangkrik bos langsung poporose iya bentar nyokot duit pikeun
bagian si Dono nempo si Indro nempo si Kasino merenanya tiap ngomong jangkrik bos diberi duit si Dono ngajaran merenang bos jangkrik lu gak tahu asalnya itu apalin mimitina si Indro jeung Kasino mah apa mimitina jangkrik kakeknya ho mimitina anu teu apa-apa jangkrik yang diberi duit apa sejarahna teu apa mimiti cicing be teu apa mimitina tatanya mung tak cawan teh heueuh ulah kajen dina mangsana Allah nyerenkeun amanat ka Nabi Adam alaihi salam sabana Nabi Adam alaihi salam diciptakeun ku Allah maka ku Allah diabadikeun kisahna inna aradnal amanata ala samawati wal ardi wal jibal saestuna kaulan wakum cek Allah aradna geus ngasongkeun kaulan wakum al amanata kana amanat ala samawati ka pirang-pirang langit wal ardi jeung ka pirang-pirang bumi wal jibali jeung ka pirang-pirang gunung kieu atuh bahasana Adam saestuna kaula teh rek paparinkeun hiji amanat ka anjeun ieu mah bahasa urang jangan jelaskeun ka araranjeun supaya ngarti anu eta amanat teh ku kami dipaparinkeun heula samemeh dipaparinkeun ka anjeun teh hiji aradnal amanata ala samawati ku kami eta amanatna diasongkeun heula ka pirang-pirang langit wal ardi jeung ka pirang-pirang bumi wal jibal jeung ka pirang-pirang gunung jadi Allah kepunggur parantos ngasongkeun amanat ka pirang-pirang langit ngasongkeun amanat ka pirang-pirang bumi ngasongkeun amanat ka pirang-pirang gunung kumaha terasna pa'abaina ayyahmilnaha tetapi nada eta langit bumi jeung gunung teh sadayana teu kadarugaeun nampak kana amanat ti kami wa asfaqna minha wa hamalahal insan tah eta amanat teh ayeuna ku kami rek diasongkeun ka ayeun kumaha ceuk Nabi Adam Gusti fa kaifa ahmalu ma'adhafi Gusti kumaha kaayana abdi rek mikulkan amanat ku sakitu ageungna amanat anu teu kawasaeun dicekel ku langit amanat nu teu kadugaeun dicekel ku bumi amanat nu teu kadugaeun dicekel ku gunung katurun ampun paraon Gusti kari-kari eta amanat teh diasongkeun ka kami ayeuna rek kumaha abdi pakaipa ahmalu rek kumaha tingkah abdi mikul beban amanat eta ma'adhafi Gusti sarta kalemahan abdi langit teu kadugaeun bumi teu kadugaeun gunung teu kadugaeun rek kumaha abdi mikul kana amanat eta Gusti matak dina kisah Isra Mi'raj Nabi kapan pernah jeung Nabi Musa alaihi salam sabada beres Mi'rajna Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipaparinkeun hiji parentah ngalaksanakeun salat mulana pernah sareng Nabi Musa alaihi salam jeung saha cenah pernah sareng Nabi Musa alaihi dipegat ku Nabi Musa ya Nabiullah
wahai nu jadi nabi na Allah, cek Nabi Musa, kenging naon anjeun ti Allah, tembal kanjeng Nabi, kami ngengingkeun parentah ngalaksanakeun salat. Sabaraha waktu cek Nabi Musa? 50 waktu. Sapoe saputing 50 waktu. Urang ayeuna sabaraha? 5 waktu. Naon bae? Hiji salat duha, hiji salat subuh, 2 salat, 3 salat, 4 salat, 5 salat, 5 waktu. Kabayang dalam 50 waktu euy. Aya salat naon bae? Jigana aya salat jam 7, aya salat jam 8, sapoe sapeuteuh 24 jam. Jigana salatna teh aya salat setengah 7, salat jam 7, salat setengah 8, salat jam 8, salat we hayeul sapoe sapeuting 50 waktu, sapoe sapeuting 24 jam. 24 jam kali 2 48 jam. Lamun 50 waktu berarti sajam setengah jam sekali sholat. Mata jigana lamun jadi baretok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teu dipiwarang ku Nabi Musa angkat deui ka Allah, nyumpingan nyuhunkeun karinganan meureun salat teh euy. Hiji salat setengah 7, 2 salat jam 7, 3 salat setengah 8, 4 salat jam 8, 5 salat setengah 8. Ih, aya kira parang gawe. Nu nyieun doma, nu nyieun kadang doma 2 tahun can bungu halus. Nu ka sawah rek ngarit, nu ka sawah rek panen, nu ka sawah rek tadur 2 bulan teu angeus-angeus. Naon sababna? Setengah jam sakali kudu salat. Heeh teu Mang Atang. Mang Atang dagang cilok di dieu ka Sukahayu 2 bulan yang nepi. Nepi di dieu ka Batu Nungus setengah jam salat heula. Nepi ka Cabas salat deui. Nepi ka dituntut ka mana nu aya jalan enjomen teh di dieu teh. Lah kumabakan asem di dinya salat deui. Setengah jam salat deui geus. Bayeuna teh jelema moal sarolat teh stres tigana. Nah cek Nabi Musa teh kitu atuh. Eta Nabi Musa alaihissalam. Ya Nabi Allah Muhammad. Wih deui ka, wih deui. Nah geuning kudu wih deui kami Musa. Wah kuatan umat anjeun eta nanggung beban 50 waktu. Wah kuatan sampai penting kudu salat 50 waktu. Wah kanunggaeun. Umat kami nu jarang kuatan. Bibisna gararede, pingpingna bareun, tongongna barang kawas bison geuningan. Jarang pun gede. Umat kami nu jarang kumaran teu kadugaeun. Dibere sawaktu teu kadugaeun. Kapan Nabi baheula mah jangkur sawaktu. Salat teh. Loba keneh nu tinggalkeun eta teh. Komo lamun dibere 50 waktu matak Nabi Musa bener-bener kan Nabi teh Muhammad. Wah kadugaeun umat anjeun wih deui. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salaresna teh kumaha ieu? Izin ari dititah ku Allah Nabi Musa kari kait miwarang nyuhunkeun karinganan ka Allah kedah wih deui. Nya atuh euy. Jiga si Homer. Jiga anjeun we. Geus datang geuningannya ke tempat akad nikah. Panggung geus aya, naib geus aya, awewe geus didangdanan. Jadi aing teh geus didangdanan.
Aing teh da loba atuh. Aya Aing Wati, aya Aing Ijah, aya Aing non deui euy, Aing Thompson, aya Aing Rantang, aya Aing Aspaludin. Loba. Geus datang. Omonganna lagi geus datang ngayatanya kana 10 mobilna. Mobil minibus teh mah, mobil pick up teh mah katutung kana busna ge aya. Ngiring ngajajab sadayana. Sing goreng teh aya nu tinggalin. Geus datang ka kadinya, geus maharep-harep jeung Naib, cek Naib, mana KTP? Ditanya KTP. Hayu luak ieu ka bapana, Pak. Naon? KTP. Nah, jeung nanya ke bapak atuh KTP saha? KTP Abi, Pak. Cek bapakna. Nah, kau nanya ke bapak. Aya KTP bapak. Alah atuh Pak, meureun ke bapak nu kawina atuh gitu. Aduh, kumaha? Panaid. Badena ieu teh da abi teh dompet teh tinggalkeun saking urusuh. Jigana KTP teh dina dompet. Geus dikodokan ieu pesak anu katuhun nu kencan nu hareup nu tukang nepi kana kopeah geus dibukaan kabeh. Da biasa neuneun duit dina kopeah. Cara awewe mah bareto geuringannya neuneun duit dina utang. Mun da laki mah neuneun duit dina kopeah di dieu euy. Mun we ge bareto sakitu tah. Neuneun duit na kopeah ngan ulan arep aya masuk apaleun budak teh parah pindah kana sarung kan. Benang-benang teh lamun keur sareng kitu. Usik saeutik jumput. Cek panain teh wayahna cenah. Ieu KTP teh syarat utama lamun anjeun. Ayeuna teu aya KTP wayahna. Akad nikahna diumurkeun heula. Waduh, euy. Cik kira-kira bingung teu tah? Rek kumaha? Ngobrol tapi mitohaeun sok bayangkeun. Aduh, ke atuh abinya bade wato salaka mitohaeun. Sok jangan bebejak heula. Aduh, kumaha ieu? Nyarita tapi mitohaeun babari teu. Da mana mah bakal bingung sih anu umur 13 tahun teh semua moal kepikiran ngalaman kadinya atuh pas nu melongkeun itu mah beda deui itu mah geus liwat itu mah bubar ge kana lapan itu mah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipiwarang ku Nabi Musa jeung anjeun wah katutup rumah anjeun hiji teh itu angkat nya atuh maksakeun Nabi teh angkat deui ka Allah. Angkat deui ka Allah dugi ka Allah dikirakan 5 turun deui penat deui jeung Nabi Musa alaihi ku Nabi Musa ditaros kumaha atos ingin karinganan ti Allah parantos sakumaha karinganan anu dileksakeunana kami teh kawitna tina 50 ayeuna mah jadi 45 waktu aduh wih nah geuning kuat umat anjeun kuatan lebih ka 40 begitu kuatan umat Nabi sawaktu ribu ribu urang atuh sok anjeun sawaktu beta anu hudang dina waktu subuh dina salembur sakampung aya 1000 urang nu di masjid aya sabaraha jajar nu di kita hudang keur waktu subuh
saking ku hayang seunah hudang ketika diponokeun naung nage pada mah panjang eta teh mah leng. As-salatu khairun minan naum. Eta di bejaan cek urang mah hudang. Hudang subuh. Dan pedah hari ini Nabi mada euy tara kitu. Eta teh bahasa kalimat nu luar biasa eta teh. Ari salat leuwih hade ti mamor. Salat bagian deui. Ari salat leuwih hade ti imam sare. Sare untuk sare. Ibrah nya so sawaktu eta sabaraha jelema eta nu hudang sabaraha urang nu datang ka masjid nu bari pupurungkutan geuningan ayo ingin ka masjid bari ayo kamu aki-aki umur 89 tahun leuwih 10 tahun geuning di harudung ku sarung tadi geus pegang leumpang mamake henteu jadi imam manehna geuningan Allahu akbar Bismillahirrahmanirrahim. Coba di tukang bersauran, aki-aki deui, walau boleh di tukang panjang abina teh dah hese, saking ku tiris. Sok tina sakampung aya 1000 urang nu ka masjid waktu subuh sawaktu bela. Wah, cenah da eta mah da pantes we cenah da waktu subuh mah kitu teh atuh. Kapan nu penting can marona teh mah. Kapan anu penting nu gawe nepi ka penting teh mah lajeng sabangsana. Can panganten mah kapan meuti jam 7 tidur nepi ka mana teh nepi ka jam 3 teh kapan dugsak teh capek we jeung ripuhna. Sok be lohor atuh. Bisi mung subuh mah eta alasanana kop ganti atuh nu eta lohor be. Lohornya sabaraha urang tina 1000 tas salembur budakan salat lohor. Nu adan saha? Paling lamun teu kieu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha da leutik nu adan ge. Oh jarang nu hade mah euy. Engke paling banter rek maghrib. Nya paling mun teu budak leutik aki-aki nu tadi geuningan anu subuhna datang ka nu bari pupurungkutan nu geus pegan lopang maghrib. Ayeuna mah teu ayeuh-ayeuhan. Ti imah datang ka masjid teh berangkat lohor aduh-aduhan. Aduh ieu cangkeng karasa deui aduh. Kaduh aing dipencug. Aduh ieu datang ka masjid ada lohor. Ayo ayo ribut Allah geus hayo. Da kemudian nu hayang ganti ieu atuh. Eta teh saking guhes. Sok buktikeun mengatakan maka pada tukang jalan-jalan, tukang refreshing, mengatakan tukang wisata. Eta teh cager, nikmat eta teh mengatakan lempangan gitu tuh. Kabi tahun jam kieu mata. Wah, hayang buru-buru lempang teu percaya ditinggali ka ditu ka rumah sakit anu kieu tah. Ditanya abah hayang naon cager, hayang mobil, hayang aja nungeunah, hayang naon atuh, hayang lompat, hayang lompat, hayang lompat, hayang buru-buru bisa lompat, mengatakannya tuh. Bring
kabelah kulon neangan anu ngariung sugan aya nu ngarungkul elek meuli cilok giung ring kabelah kidul sugan aya nu murodul ibu-ibu nu gondrong nu dugul erek meuli cilok agul bunga madang alhamdulillah sok tingali tah di saban masjid lohor sabaraha urang hese teh hese mata cek Nabi Musa angkat aku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teh angkat deui ka dugi ka 10 balik Kangjeng Nabi nyuhunkeun karinganan ditiwangan ku Nabi Musa alaihi sabaraha balik cenah tiap sumping dikurangan 5 waktu sumping deui dikurangan 5 waktu terakhir muka salapan kalina Kangjeng Nabi dipegat deui ku Nabi Musa alaihi salam kumaha parantos heug meunang sabaraha ayeuna Allah teh parantos ngirangan kana beban amanat nyaeta dugi ka 5 waktu sadinten sabaraha rakaat 17 rakaat cobi-cobi lohor naon wae eta teh salat lohor salat asar salat maghrib salat isya salat subuh lohor sabaraha lohor 4 rakaat asar 4 rakaat maghrib 3 rakaat isya 4 rakaat subuh 2 rakaat kira-kira na subuh bisa dikurangkan jadi hiji teh moal isin kira-kira na eta lohor bisa dikurangkan jadi 3 teh nah geuning moal kuatkeun berat Muhammad berat berat dikuih lebih kalau minta dikurangan dari atau minimal asal jadi 2 rakaat maghrib jadi 2 rakaat cek Nabi moal keun be age tampak ayeuna mah age tampak saaya-aya ayeuna mah sapoe saputing teh 5 waktu ieu teh amanat eta contoh amanat anu dipikul ku turunan Nabi Adam alaihi salam saking ku berat matak langit bumi gunung tekadugaan dina keterangan Musa disebutkeun Gusti abdi mane kumaha mikul beban eta ya Allah abdi sanes nolak sanes ngumpang namun ku kalemahan abdi tekaduga ya Allah mata cek Nabi Adam baca pakai ma'ambahu ya Allah bagaimana aku akan memikul beban ini dengan kelemahan aku ya Allah maka tembak cek Allah ada alhamdulillah minka wa qudratu minni nah ieu euy diceklan di rumah alhamdulillah minka wa qudratu minni jangan kau lihat sebesar apa beban yang ada di hadapan tapi lihatlah sebesar apa tugas yang harus diselesaikan oke dulu lihatlah perintahnya naon sababna engkau yang memiliki beban itu namun yang memberikan kekuasaan kemampuan adalah diriku kata Allah jadi wer bejakeun teh kitu ketenya ku kawan mitohat teh lanjut ujang
Ujang teh santri ya. Mohon. Rek di Paraban naon budak akang ujang teh. Ayeuna penghasilan ujang sabaraha sabulan? Teu acan gaduh. Teu boga penghasilan. Teu gaduh. Sugaan atuh boga 2 juta. Ujang-ujang. Sugaan 1 juta ya. Ujang-ujang. Sugaan 500.000. Ujang-ujang. Sugaan 50.000 atuh sabulan. Tuluy anak bapak akang ieu. Rek di Paraban kunaon? Rek di Paraban naon ku anjeun? Jawab ku anjeun teh wer. Ngeduka ieu ge atom kitu. Alhamdulillah minka wal qudratu minni. Kang bapak calon mip pacalon mitoha gitu nya bejakeun pacalmip bapak calon mitoha. Saestuna abdi teu gaduh kakawasaan kangge ngarizkian tuang putri pacalmip. Tapi nalika abdi jantan sareng tuang putri ku anjeun ditikahkeun ka kami, maka eta jadi tanggung jawab kami nu ngarizkianana Allah. Weh, geus euy kumis tamururuk. Kitu lincet. Nya kitu tah. Ieu mah budak. Pak, hayang masantren jeung sakola, Pak. Gas teu neuleuh we kaya nu kolot sia teh atuh ha. Di mana aing geus ngabiayanan atuh ha. Maneh mah hayang ka mana ngaji teh? Hayang ka ditu lah, geus we nu jeung bapak urang beburuh ngarit. Beburuh ngarencang, urang mulak nyagong jeung sampo jang. Aduh. Tema ku bapana nu hade mah. Budak bung sakola keun. Bung pasantren keun. Budak panemalan cukup anak dah masantren di sekolah aja. Pak, gimana biayanya bapak abdi teh karunya bapak teh sepuh. Iya, alhamdulillah minka wa qudratu minni. Eta pepatah ti Allah kana biadab. Anjeun kewajiban kami jang ngurus ngadidikna jang. Tapi nu marizkian anak Allah. Tah, gitu geus kadinya mah beres. No, kami gitunya. No artina teuing teh nyaho. Pokona mah no kami lah. Ting ngomeh. Nu penting bajiga Inggris ngomongna. Jago we gitunya. Heeh. Oke yes underdog. No underdog teh nyaeta teu apa. Teuing pokona mah jiga Inggris we. Keun we beungeut Sunda nu penting mah ngomongna jiga wah gitu atuh teboga jiga Inggris atuh ka mana-mana mah kunci imam Inggris baru kan bisa kumpul kunci Inggris gitu kunci imam ka mana-mana mau kunci teboga kunci Inggris kan penting ka mana-mana mau kunci mobil manyaka mobil we kunci mah lain mah lajeng Allah nganggepkeun deui Musa khudha wala takhaf sok canak tah wajan eta itu teh wala takhaf jeung ulah rek sieun. Ieu papatah ti Allah ka Nabi Musa dina nalika jang hareupan ieu. Apa Firaun teh? Firaun teh jang raja nu pangbeungis-beungisna salam dunia. Bareto keur mangsana nepi ka ayeuna ku Allah diabadikeun. Jasadna, tulangna, panohna, biwirna, irungna nu tinggalin. Aya keneh. Ramohna kumplit 5. Cokorna tong nyebut sampean atuh euy keun teu cokor we cokorna aya keneh sungutna aya keneh nya kan itu atuh ka si Firaun aya keneh kum sampurnakum
komplit pokoknya nama diabadikan ku Allah. Allahu Akbar. Seolah-olah Allah mengurukan ya jalma bebenguk anu teu boga karumasaan barekokeun kumalandang di alam dunia. Ku kami dibere harta sakitu ge, dibere pangkat sakitu ge. Geus wani-wani ngomong, "Ana Rabbukumul A'la." Kuring pangeran kamu semuanya. Sembahlah aku nalika Sayyidatina Masitoh kemisiran budakna murag tasisirna cek Sayyidatina Masitoh Allahu Rabbi murag sisir cek Masitoh Allahu Rabbi kadengeun ku anakna Masitoh tadi kamu berkata apa yuk? Allahu Rabbi. Apa itu Allahu Rabbi? Allah pangeran kami. Wes. Tak bilangin sama papa ya. Maka nanti kamu dihukum loh. Kajian. Tak bilangin. Bejakeun ka bapana. Saha bapana teh? Fir'aun. Masitoh dibawa. Singkat nama itu. Bengis napir nepi ka Masitoh dikumaha. Digoreng hirup-hirup. Allah, henteu raos ke. Nu raos mah tahu bulan. Digoreng na katelna dadakan dicaosan hanet di luarna meniraos dituangna meniraos tahu bulat digorengna dina kadel dituang dicaosan dituangna meniraos tahu bulat tahu eta mah tahu bulat dan ieu mah Sayyidatina Masitoh digoreng hirup-hirup. Apa digoreng hirup-hirup juga kumaha? Pernah goreng lauk? Tempo eta cacap geus dibedel eta laukna ting sakarat ting lawan digoreng teh diaket. Komo lamun hirup-hirup. Allahu Akbar. Sakula warga digoreng hirup-hirup anaknya kata nu sakitu panana suluh nu barahan diasupkeun kana habu diseunut cegur sono padang minyak nang gola jadinya bobotokan apa bobotokan lain jorok botok eta mah bobotokan bletuk kuas melehoan geuningannya bagaimana parawan teh jeung ditanya neng mereka mana trot cenah ge pas itu saja intai geuningannya neng mereka mana hatur salesna poho Bandung cerawat atuh mata keur sales mama kajeung ulah loba kudu loba calana sabab sales mah saluran leho senang mampet bener hese napas engkena mata kudu kieu tah lain balik ka mana aya ulah kieu nangis trot nepi ka salakina dibawa ku Firaun dan masih Sayyidatina Masitoh sok sebutkeun kami pangeran anjeun kejam teu udah kuing mah lain Firaun atuh da saklorot teh kalak dikasirieun sebutkan oleh dirimu bahwa Masitoh bahwa saya adalah Tuhanmu cek Masitoh raja Allahu Rabbi Musa wa Harun pengawal bawa salah
salakina ka dia bawa anaknya kabeh bawa didatangkeun ka salaki jeung budakna salaki jeung anakna didatangkeun dibawa masih tahu ieu saha jawabna kumaha we mun bahasa Sunda pundi-pundi cenah sia pun lanceuk salaki teh pun lanceuk jawabna teh pun atanapi pun lanceuk kada ulah salah lamun ceuk salakina pun bojo mah jangan urang lain jangan batur ai ka dieu sareng pun bojo ceuk ahli bahasa Sunda nyaho teuing ai tadi sareng saha eta nu istri pun bojo atuh wing teh nanya ai ka dieu sareng pun bojo jawabna kalah teuing ai nyaho teuing teu apalan lamun ka batur tuang garwa lamun ka urang pun bojo tampayangnya ka jeung nyerahkeun maneh kemajikan batu disebut pun bojo pohon eta cenah pun bojo cenah kalawan pun bojona kita kusorangan bojo majikan maneh ai pun bojo mah anu urang kardi pun lanceuk ari ieu pun anak budak teh kakara umur 2 bulan kabayan teh umur 2 bulan keur meujeung imutna geuning ieu keur meujeung tadi imut teh henteu setan keur meujeung imutna aduh keur meujeung di kieu-kieu nanging cileuk eta budak kecileuk ke kanana aduh eta diancam taku Firaun wahai Masiko lamun maneh teu nyebutkeun kuring pangeran maneh salaki maneh anak maneh ku aing teu Firaun digoreng ka hirup-hirup sok jawab nya geus kitu mah harta yang paling berharga adalah keluarga cek saha eta teh cek lalaki cek awewe beda deui harta yang paling berharga adalah Indomaret harta yang paling berharga adalah cincin kongkorong gelang emas laki membedanya sebab mung kata kok mung ngajak bala harta yang paling berharga adalah keluarga harta yang paling istimewa adalah keluarga mobilnya dijual demi keluarga kebajikan lain mobilnya dijual demi hutang ka bank emoke salaki lain demi keluar kesangop protekarasa demi keluarga cek salaki ya katanya pamajikan kesang ngoprot demi naon demi konten demi konten mau kontainer ini mah bun ini pun sedang beres-beres bun aduh sedang masak bun aduh leuheung kayak gitu teh sebelum jadi bertah dari mah bener gini nanti ari mas pareun HP-na leungit ku kulutuk durang maren cacare geus beberes mumua masak mumu ek naon teh moal konten
lamun geus ngomong kana keluarga geus kana keluarga mah eta Sayyidatina Masitoh kersa memeh diancam ke keluargana digoreng mah kuat sebutkeun Masitoh kami pangeran anjeun moal paduka raja Allahu Rabbi Musa wa Harun pangeran kami teh nyaeta Allah pangeranana Musa sareng Harun moal ek digoreng siapa mangga ceuk saha ceuk Sayyidati Masih tapi geus ngareret sapa masalaki jeung ka anakna doe ku sia ieu salaki aja ek digoreng lamun anjeun teu daek kagukeun kuring pangeran anjeun sok sebutkeun tidinya kakara Arab apareup anjang aduh kumaha ieu melong ka salakina melong di barangan bukanya kadeudeuh teh anu apa coba ceuri geuningan lain jika tuh awas nyebut jika mah moal ngencek salakina teh sing kuat mah gitu dibawa ku para pengawal raja Firaun diasupkeun ka kana kapal kebrus garing tinggal orokna eta beki ragu wah beki berat et nyebutkeun Allahu Rabbi beki berat geus nyambung jeung budak naon cenah geus nyambung jeung bud ngarang-ngarang geus nyambung jeung budak mah Allahu Akbar keur ngora mah kulit bodas awakna bersih geus kawin kulit lastran awakna jiga turub teko keur ngora mah bersih teh bener tuh wah eta bener dalin lalaki awalnya hukul jangan tukang dangdan teh lalaki gosok keur memeh kawin eta teh nu kikieuan teh lain awalnya hukul digosok tuh euy aya geuningan pesal-pesal tinggal penyerang oing mah teu berah meuli teu berah penyerang karena teh minyak wah diges dian kapana dirancungkeun buk teh bener teh keur ngora teh kawin eta teh mending ngacerepet teh golek teh geuningan pokona mah kaset yang geus kawin mah boro-boro kemudian naik angkot geuning golokna geus ka mana Cilemang wah ku angin golokna pejet teh dipadulikeun naon sababna boga biayaan nganaikan angkot geuningan datu era geus kawin mah sabab kadorong kudu jadi budak eta Sayyidatina Masitoh ngalikeun jadi anak umur 2 bulan hampiran ek digebruskeun pisan Allahu Akbar terus waktu Firaun teh digoreng orokna ngomong orokna nyarita bahasa urang mekir ulah kider ieu dede ieu berenya ulah kider ieu dede bapak teh ulah lihat keyakinan tong sekali-kali anjeun nyebutkeun pangeran salian ti Allah henteu panas henteu mantap ulah hoyong cek saha teh cek orok anu digoreng umur 2 bulan nyarita tidinya beki kuat keyakinanna mata ku bisa nguatkeun keyakinan teh nya eta agama ka tauhid nah tuh Nabi Musa dititah ku Allah ngadatangan Firaun
idhab indit anjir ila fir'auna innahu tobo indit anjir ka fir'aun innahu tobo si eta mah tobo apa tobo teh bengis na pang keblek na pang pokoknya mulai dua cat mana ngaliwatnya kanu togo gitu mana nges pejet irungnya sok tarang pindah karena bujur pangeding lu togo mah apa itu nu togo wah mengenal siapa-siapa togo mah Nabi Musa ditita angkat ku Allah kan aduh kumaha cek Allah khudha wala takhaf Musa ini aja pengrempan aja eta jeung Nabi Harun alaihi itu naon Nabi Musa rek ngajakan Fir'aun supaya ibadah ka berat tuh cek tadi ge pambengis-bengis geus kabayang teh mun datang ka si eta bakal dikumaha aya nu keur marabok nu jarudi umpama huk anu pengajian kalagaran woi ci kira-kira naik kadatangan tuh huk cek mana teh kudu kieu mangan mang teh atulah ganeng mang nuju aya nu nuju pangaosan mang teh sing emut eta teh masjid mang teh ganeng nyeureun masjid ieu mah masjid di saranean dipake gigitaran bumerang gembreng breng mun ngeunah sorat teh mang hap areun ayeuna mah pindah ka ditu tong dia cik wani moal berat eta teh euy kardi teu ngajak Allah hud wala takhaf ambillah beban itu jangan sekali-kali keremetan naon cek tadi teh muka Nabi Adam teh patahna teh alhamdulillah minka wal qudratu minni tarima tugas eta masalah bisa jeung teu bisana cumpon jeung teu cumponna serahkan semua pada Allah maka tak penting ini telah kagiayan melak sampo mah ieu teh melak sampo teh halo kieu jaba panas montereng sampakeun heula kenaon mah melak sampo halo kieu melak sampo jawab Kang Yayan naon teh alhamdulillah minka wa qudratu minni tugas kewajiban kami bagian kami masalah nu ngajadikeun nu ngahasilkeun anak lain bagian kami bagian tinggali atuh yang di kota ari eta bebuahan eta lawan meuni aralus buah cau meuni hayang nah diurang baru dingin heunya buah cau amon meuni hariran eta dipelakna tina pot anggur meuni barada diurang mah anggur perjalanan di kota eta teh mengatang di bedol teh tong meuli lah ieu mengatang ieu naon ieu teh ieu dengikeun heula ieu mengatang bini lele pelakeun ku mengatang ceuk mengatang teh halodok ieu mere bini lele di mana melakna batur mamang di kota Allah balong Allah kebon Allah nanaon Allah walungan melak lele teh jarara dia kan di pasar dijualan lele balong eta teh lele baskom lele nu badak dina baskom lamun geus aya kadaek maka wal qudratu minni tong mikiran rumah tangga di mana biayana brother
broadhair gitu, broadhair entang mikiran di mana biayanya broadhair. Ari hujan jadi santri bae kiraha hujan digawena kiraha digawena kiraha buka penghasilan ari hujan di mana ieu bakah sama sawi dan haja ke gimana. Jawab ku anjeun teh ti bapa jeung ti emak kitu. Alhamdulillah minka wal qudratu min tah eta mata amanat nu diasongkeun ku Allah. Langit ampun, bumi ampun, gunung ampun, tapi anjeun Adam tong ampun-ampunan anjeun. Alhamdulillah minka wa qudratu minni. Siga ka Nabi Musa khudha wala takhaf. Nabi Musa dibekalan itek dan lain dibekalan teng baja dan lawan Firaun teh mengatah. Sugan diberet pesawat tempur Boeing pesawat Boeing ini teu nyaho lah ngaranna bukan main ngaranna batu medak Boeing pokona Boeing pokona karek kieu euy. Pokona mun aya naon teh tah nu elodongan kapalna geuringan. Mobil nu ngarayak jiga naon jiga tucung jiga naon teh nu huluna nu suku loba teh cuah teu kur bekal kai naon cenah dibere kai memeh datang ke Firaun dengan Nabi Musa teh ku Allah teh dibere kai itu dibere itu nyadapan ke Firaun mah weh langsung disambut ku para penyihir Nabi Musa didim salawi kata teh dijadikeun naon tadi teh di magic dijadikeun bangkong di gua gitu disihir diriu mah atuh penyihir raja ieu jangan ini penyihir sembarangan. Oh sugan penyihir raja cacak nu bisa nepi ka silaru minimal wae mana ayat teh jang sihir teh wa auhayna ila Musa an alqiyasah fa idza hiya talqafu ma yafikun fa waqa'a al-haq wa batala ma kanu yahmarun faghlibu hunalika wa anqalabu sagirin wa ulqiya as-saharatu sajidin qalu amanna bi rabbil alamin rabbi Musa wa Harun falamma anqam qala Musa ma ji'tum bihi sihra inna allaha sayubtilu inna allaha la yuslihu amalal mufsidin wa yuhibbu allahu al-haqqa bi kalimatihi walau karihal mujrimun. Nalika disanghareupan Nabi Musa eta ku para penyihir raja si Fir'aun teh tadi lamun ngadengir Fir'aun sunat nyebutkeun laknatullah minimal goblok lah laknatullah ila Musa wa auhayna ila Musa wa auhayna ila Musa an alqi asa. Maka nalika kitu eta penyihir Fir'aun pada ngalungkeun kana itek-itekna jaragi orai kabeh garodi orai na teh ek rakab Nabi Musa jeung Nabi tapi ku Allah diwahyukeun Musa eta itek nu kai tadi sok alungkeun ku anjeun dialungkeun bener-bener itu di orai kuanan dibekalan tina itekna tina ka awasnya itu tina ka lain tina hodong gaje mercoran acan karbitan acan bisa ngedak tongkat mana apa meureun kaida ngan nalika lamun geus dikeresakeun ku Allah kai jadi orang kitu cek
tong mikir ajeng jang ekon masakan maneh jang ajengan geus loba ustad geus loba henteu parayu kiai geus loba teu parayu tahlil aya naon deui nu matayasinan aya nu pengajian ibu-ibu mama aya mingguan aya jumatan aya Senin Selesaan aya maneh jadi ajengan nu payu sia maru di acara rek dagang mah abdi mama ngaji teh lain rek dagang kadagangkeun ajengan mama tapi abdi mah dititah ku heuh maneh moal jadi kiai karep teuing mungkin di hiji tempat nu gersak isan kajeng awak tinuh ku tato nepi kalian paing tatoan anjing ti kasabet tampil wana geuning ilmu lempang ngagorong ku anjing preman hungkul pedas tong keung jang hudha wala takok naon cenah hayal sore majeh balik di pagawean geuningan jam 11:30 ngeunah ngagoledag ketul anu adan jang kajeun mangatan nyeri cangkeng hudha wala tahop ulah sieun cangkeng jadi potong cokot tah eta kewajiban salat laksanakeun tong sieun cangkeng jadi ngebeletuk sugang di jalan beletuk kieuan aduh iya cangkeng begini lagi geuningan gara-gara salat aja teh dititah munggah haji mangatan hudha wala tahop dititah kurban hudha wala tahop sokot abeban eta jangan pernah rempan tong sieun kebon dijual beak moal tong rempan paling ge beak nyakeun bae geus dijual ieu mah waktuna kurban domba moga puguh ditah kurban teh jangan boga domba boga sapi boga duit jang meulina da mikir-mikir keneh naon sababna sieun be sieun sangsar cek nabi saja mah geus kuat mampu ini ka haji teu daek ngalaksanakeun ibadah haji maka wayahna pilih rek paeh cara Yahudi rek pilih rek paeh cara Nasrani ka dieu kurban lakonan puasa lakonan ieu mah can diacan geus persiapan mula moal teko kopi rokok odon deui rokok udud gasolin bako nah geuning bapana bawa eta bisi pohon ke di kebon menyeko dipersiapkan ari pohon mah teu kahaja jang eta nya hudha wala eta teh panguruk ti Allah ka Nabi Adam naon cenah alhamdulillah minka wa qudratu min siga panguruk ka Nabi Musa hudha wala takhof sing yakinnya ketika sesuatu itu dipandang ringan maka apapun akan menjadi ringan lamun dipandang berat kabeh ge bakal berat bener sok cobaan ku anjeun gitu eta para ulama yang naroskeun naon hikmah na kisah anu tadi langit bumi gunung mah narolak tapi geuningan Nabi Adam jadi insan kalah narima sabab insan mah aya bagian al insanu kana qad zaqo laga tuha insan mah bukti aya bagian rasaan kana nikmatna surga sementara anu mulian ti insan mah ku nikmatna aya bagian eta tah deui matak jadi kakuat tong rempat tong sieun jadi santri tong sieun kalaparan ge tenangnya gedang aya kitu lin geus beak teh geuning tiap asal
Aya jambu legis apa gitu, jambu batu dugul apa tenang be. Aya entong tuh pencitan maneh mah pencit apa kaliwat pencit paling kayak kepucakan di kanana pencit gitu. Aya soang tongsiun kalaparan jam. Aya gebong cawu di tukang tupek naon teh gebong nama jeung sieun kalaparan jeung sieun sangsara jeung sieun miskin teh mikiran masa depan kumaha tuh kumaha. Para ulama nanaroskeun naon atuh makna al amanat eta teh nu tadi teh inna arabna amanat kecap amanat teh naon atuh euy. Aya genep makna aman, aya genep makna amanah. Naon wae tah anu genep teh? Tah nu genep teh nya eta hiji urang teh ngaji geus lila teuing. Dua jaba geus peuting. Tilu tinggal tawasul. Jadi iraha atuh part kaduanya masalah apa makna amanat anu teu bisa ditanggung ku langit ku bumi jeung teu bisa ditanggung ku gunung tapi diserenkeun ka manusia eta anu lemah naon bae amanat eta teh. Insyaallah minggu hari La ilaha illallah La mawjuda illallah La ilaha illallah La ma'buda illallah La ilaha illallah La maghluba illallah La ilaha illallah La maqsuda illallah Bismillah tawakkalna Allah Astaghfirullahaladzim Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih ila baradil nabiyyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ali baitihi الكرام وأوصل مثل ثواب ما قرأناها الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإلى جميع الأنبياء والمرسلين نسألك اللهم بمعجزاتهم وإلى جميع الأولياء والمقربين والصالحين نسألك اللهم بكراماتهم وإلى أرواح مشايخنا والمؤلف الكتب الذي تعلمنا وعلمنا والمؤلفاتهم
نسألك اللهم أن تنفعنا بعلومهم نفعا مباركا لنا ولدينك وللناس أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلى أرواح المتصدقين والمتصدقات لإقامة دينك جزاهم الله أحسن الجزاء. تقبل منهم أعمالهم وغفر عنهم سيئاتهم وارفع درجاتهم واقض هوائجهم ويسر أمورهم واجعل رياتهم من عبادك الصالحين. وإلى وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ولجميع المسلمين والمسلمات واغفر لهم ذنوبهم واعف عنهم سيئاتهم. نسألك اللهم أن تنفعنا ببركاتهم. وإلى المجاهدين والمجاهدات والمهاجرين والمهاجرات والأنصار نسألك اللهم ببركة أعمالهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Moga-moga urang sadaya aya dengan lindungan Allah Subhanahu wa taala pamaksadaan niat doa moga-moga diijabah ku Allah. Karuhun urang kolot-kolot urang sadayana moga-moga lupus mararaot aya di alam barzah naik kepada lindungan Allah Subhanahu wa taala. Urang sadaya ku Allah dijadikeun manusia-manusia anu salamet hirup di dunia dan salamet di akhirat sukses baca dunia akhirat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Assalatu wassalamu 'alaika ya Rasulullah. Assalatu wassalamu 'alaika
يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك ربي أسألك بحق محمد صلى الله عليه وسلم يا الله يا ذا الكرامة الظاهرة المباركة يا ذا النعمة السابقة المفارجة إلهي أعطني ملكا ملكا عظيما يا الله يا ذا الكرامة الظاهرة المباركة يا ذا النعمة السابقة المفارجة إلهي أعطني ملكا عظيما اللهم أغنني بالعلم وزيني بالعلم وأكرمني بالتقوى وجملني بالعافية اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا حي يا قيوم يا لطيف 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 يا تواب يا تواب يا مغني يا مغني يا مغني يا مغني يا مغني يا الله يا حفيظ يا سلام يا الله يا حفيظ يا سلام يا الله حفيظ يا سلام يا الله يا حفيظ يا سلام اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إني أسألك خشيتك والعفو والعافية برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم قض عن الدين وارزقني بعد الدين اللهم قض عن الدين وارزقني بعد الدين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا بسم الله ما شاء الله لا يسرق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يسرق السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله وما كان بكم من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله
astaghfirullah minal khotoya rabbi ilman nafi'an amalan maqbulan wa wahab li wa tub alaina وتب علينا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana إليك بتلاوة كلامك الكريم لتقربنا إليك زلفى وافتح لنا فتوح العارفين واجعلنا من المقربين. ربنا إننا توسلنا إليك بتلاوة كلامك الكريم أن تجعلنا وتلاميذنا وذريتنا من العلماء العاملين واجعلنا إمام المتقين. ربنا إننا توسلنا إليك بتلاوة كلامك الكريم أن تعز دين الإسلام وتذل الكافرين والمشركين. ربنا إنك تعلم سرنا وعلانيتنا فاقبل مغفرتنا عن هوائجنا فاتنا سؤالنا. وتعلم ما في أنفسنا فاغفر لنا ذنوبنا. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد. اللهم استر أمة سيدنا محمد. اللهم عافي أمة سيدنا محمد. اللهم اصلح أمة سيدنا محمد. اللهم فك أمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد رحمة عامة يا رب العالمين.
سيدنا محمد مغفرة عامة يا رب العالمين. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد فرجا عاجلا يا رب العالمين. اللهم إن هذا المهد مهدك ونحن عابدك وخادم دينك تقبل منا أعمالنا واغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار واهدنا وانصرنا نصرا عزيزا. اللهم اجعل هذا المهد مهدا مباركا مؤيدا منصورا هاديا مهديا نافعا للأمم أجمعين. اللهم اجعلنا وذرياتنا وتلاميذنا واجعل منها وليها هذا المهد من أهل هذا المهد من ربي بفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا تقبل منا أعمالنا واغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم إنا نسألك سلامة في ديننا وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل موتنا ورحمة عند موتنا ومغفرة بعد موتنا. اللهم هون علينا في سكرات موتنا والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم لا تمكن الآذافنا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا فاعف يا إنسان كفايتنا آمين إنسان كفايتنا. سبحان الله يطوف القلوب ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. يا فتى يا لين يا رزاق يا كريم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعيمها وما يقربنا إليها من قول أو فعل أو عمل والنجاة من النار وما يقربنا إليها من قول أو فعل أو عمل. ربي وعنهما كما ربيانا صغرا. اللهم اشرح صدرهما وصحح أجسادهما وطول أمورهما ويسر أمورهما ووسع أرزاقهما. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفار النيران. اللهم اصل مقاصدنا واشف أمراضنا واكف ديوننا ويسير أمورنا أمور الدنيا والآخرة. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة لنا زيادة من كل
ihsan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.